Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh guru kita semua. Semoga kita semua dapat memetik hikmahnya. Amin. Saat sebuah pertemuan berawal dengan kebaikan, maka akhirilah sebuah pertemuan dengan perpisahan dan memiliki kenangan yang indah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Ketua. Ini Pak Ketua yang sangat berkarismatik, parois, yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat segala hormat kami persilahkan kepada Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nangkong. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baik rat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayah. Manane wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Pertami-tami hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kajat Allah anu Maha Kuasa, anu mana dina rungian ieu urang masih dipasihan nikmat iman sareng Islam sareng nikmat sehat wal afiat. Anu mana dina rungian ieu urang tiasa kumpul dina haflah anu mubarakah ieu. Sareng solawat sareng salamna tahilap kana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargina, para sahabatna, oge ka para tabiina, para itbaut tabiina sareng ka urang sadaya selaku umatna anu pamudah-mudahan disyafaatan umatna di yaumil qiyamah. Amin. Anu geus abdi dipika hormat para tokoh masyarakat, para alimul ulama, para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. Wabil khusus Gusim abdi dipika hormat pimpinan guru urang sadaya, pimpinan pondok pesantren Darul Ibtida alladzi lam yudhkar ismuhu ta'ziman wa takriman ilaihi wa huwa bisabbin haizun tafdila mustawjibun tanaya jamila. Anu mudah-mudahan guru urang sadaya ieu dijembarkan balik rezekina, amin. Disehatkeun jasmani sareng rohanina, amin. Sareng ditambih-tambih kabarokan ilmuna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng tailap anu geus abdi dipika hormat para dewan juri pondok para dewan guru pondok pesantren. Ceramah ya barkah Taufik. Salam bersama Didi Pika hormat para dewan juri pondok Turun. Ganti. Salam anu bersama Didi Pika hormat para dewan guru pondok pesantren Darul Ibtida anu sebutkeun hiji perizinamina, namun insyaallah tengirangan rasa hormat abdi ka marantena. Anu mudah-mudahan dewan-dewan guru urang sadaya ditambih-tambih kabarokan milik rezekina, amin. Dideukeutkeun jodohna, amin. Anu tos nikah ditambih-tambih di istrina, amin ya Allah.
Sareng teilap anu kusim abdi dipikahormat para santriin wa santriawati Darul Ibtida. Hadirin rahimakumullah. Ngadegna sim abdi di dieu ngan saala kadar wawakil ti para mukimin nyata keamanahan di piwarang sambutan ngawakil ti mukimin. Anu mana dina rungian ieu aya sababaraha sepatah dua patah kata anu emang kudu disampaikan nyata anu kahiji sakumaha tadi saur guru urang sadaya auca dina wengi ieu teh sambutan bade nyuhunkeun dihapunten ka para sadayana wargi sadayana tatanggi pilih bisi dina salami ti tanggal hiji Ramadan nepi ka ayeuna tanggal 24 Ramadan merasa kerisian kegandengan eta mah hoyong dibukakeun salebar-lebarna pintu maaf. Sareng anu kaduana nyaeta bade nyuhunkeun dihapunten ka mubasirin sareng ka para mubasirot pilih bisi dina pilih bisi kirang dina panampianana dina penempatanana sareng pilih bisi aya kata-kata anu merenah kana mana aya perilaku anu nyinggung kana kaubu eta mah hoyong nyuhunkeun disandi hapunten ka sadayana. Mungkin sakitu teh sumabdi laisa firaq la firaq walakin firaq. Perpisahan bukan untuk sebuah perpisahan akan tetapi perpisahan untuk sebuah kerinduan. Zuritan tasbih beruban, jarang-jaranglah kalian melakukan pertemuan karena itu akan menambah rasa kecintaan dan kerinduan. Segitu teh sumabdi wasbillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.